Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi komandan ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina danget ayeuna sumkuring baris naraskeun hanca anu katunda dina jajar cerita Sunda ngadu jajaten bagian anu ke-52 na. Satu channel kawitan sumkuring ngomajak kana channel subscribe maka diklik tombol subscribe na terus like terus komen. Terus aktifkan notifikasi nah kalau parantos subscribe serang komen serang ngaktifkan sareng anu parantos ngaktifkan notifikasi nah hatur nuhun pisan mudah-mudahan berkah kangge urang sadayana der kasadayana maranco mangs alam harita beki berang bae orang poe harita geus lingsir ngulon Si Gorda, si Darda, si Burkawu jeung si Ronggo harita ninggalkeun paguron batu. Si Ronggo dipunggu harita ku si Gorda leumpangna dangah. Si Darda ge sarua dangah, si Burkawu ge sarua harita nepak dada lantaran ayeuna mah geus aya gunung pananggehan. Nyatana si Ronggo anu mibanda ilmu kasaktian anu luar biasa. Sok sanaja dina pangawakanana mah basi keneh aya dina umur anu ngorakene. Mun dihitung-hitung mah kakara 3 poe si Ronggo teh umurna, tapi nilikana badanna mah geus aya katempoana teh 3 tahunan. Lantaran si Ronggo beuki deula mun teh mah nyedot kana ragana jalma, kana kekuatan jalma seperti halna anu geus dilakukeun ku si Ronggo samemehna nyedotan jalma-jalma. Maka badan si Ronggo teh beuki deula beuki ngagedean jeung tanagana beuki rongkah bae. Anu tiluan harita leumpangna ngagedig malahan mah henteu luak lieu kaluar ti eta lembur nyatana lembur batu. Ulah mah euy ngarasa sugemaha teh ieu teh. Lantaran jalma-jalma anu harapan yang si Ronggo matang tuh bakal naon, bakal namru, bakal kojor, bakal jadi rongkong. Bener pisan euy, bener pisan. Ya si Ronggo ya bakal jadi cikal bakal anu bakal naon, bakal jawara, bakal ngacangelek jadi jawara anu pilih tanding. Wal ayat tanding na cina mah. Jadi ayeuna teh musuh orang teh sa euy. Tiga nama ngan hiji musuh orang anu bakal rada berat mah. Nyatana si Mandaka teh jeung nama euy dadah. Bener pisan Kang, memang. Saya eta pisan anu dipikiran ku ulah teh. Si Mandaka bener pisan Kang, si Mandaka ye nu bakal ngalangan kana cita-cita orang teh. Matu ayeuna ye ulah sampai ka patelak adu jiwa samemeh ya budak teh ilmuna pinonjol. Ok harita si Gordah cemarita ari jakula mak yo. Ya budak ulah sampikeun ka patelak jeung si Mandaka dina waktu ayeuna. Tok sanajan ada si Ronggo mah tarung jeung sasaha oge pasti wanian, pasti hayangeun. Tapi ceuk ulah mancan waktuna kumaha lamun urang neangan tempat anu sunyi, neangan tempat anu merenah pikeun ngajaga ieu budak jeung disina latihan ilmu silat. Geun we lah. Dina berang nama kudu latihan ilmu silat tina penting we urang ajak kulincer kapi lemburan maling mau karampoh wah pokokna nama maragatkeun nyawa jelema we tugas urang mah. Memang kudu kitu Kang. Ceuk ulah malah hayu urang neangan tempat we eta mah kumaha we carana mah rek dipileubeungan hayu dek dipilemburan hayu lah. Ngan ari genah nama mendingan dipileubeungan nya Kang nya. Benar mending keur dipileubeungan ieu. Urang kapileubeungan we sugan we mangkih tempat anu merenah. Keur urang cicing sugan we atuh mangih guha
gua anu geus teu dipake atau adina dipake lagi lah. Wani kene si Ronggo, ayo burgeun. Ya sabada kitu mah si Gurda si Darda jeung si Burkao teh satuju yen dek neangan tempat pikeun dipake cicing ku opatan. Pasata mah nyemutan si Ronggo ulah dina waktu ayeuna-ayeuna Patalak jeung si Mandaka datang tuwe bakal ele si Ronggo teh. Itu keyakinan si Gurda jeung dua baturna dina waktu harita. Anu tiluan harita leumpang ngageding hayang gancang-gancang neangan tempat pikeun reureuhna pikeun dipake cicing sangkan teu kapanggiheuan ku si Mandaka. Takara oge harita leumpang sababaraha meter gitu julung harita anu loncat curalit-calik. Harita aya jalma nu pancon nangtung di hareupeun si Gurda, si Darda jeung si Burkao. Saha eta jalma teh? Tetela si Ragil si pedang dewa. Si Ragil memang pernah ngadu jajaten atau adu telak jeung si Ronggo. Nu antukna si Ragil teh langsung kapiuhan lantaran dipindo ku si Ronggo. Si Ragil na waktu harita cigana mah yang balas dendam ka si Ronggo. Cakakak harita si Ragil seuri lantaran manggihan si Gurda jeung dua baturna. Ning ta siapa ngedeui jeung dewe goblok. Mana budak leutik? Wah eta budak leutik anu geus motongkeun pedang dewek jeung nanggel dada dewek. Sia sok ayeuna mah urang anu jiwa jeung dewek. Lantaran dewek ngerasa teu geunah hate mun kecerana mah. Si Gurda si Darda jeung si Burkao pancun nangtung teu sieun ku si Ragil. Pemikiran mah sieun. Lematak si Gurda jeung si Darda katus si Burkao teh jadi bawahanana. Tapi kulantaran ayeuna mah geus aya si Ronggo anu mantuan ka si Gurda jeung dua baturna, lematak teu sieun-sieun. Aya naon Ragil. Sia teh dina poe kamari geus namrung geus dek modar. Nah geuningan datang deui hayang modar sia teh. Dewek lain hayang modar tapi hayang modar di sia. Sia geus kumawan dicampelak ka dewek. Tada ieu tada. Ya. Si Ragil cigana teh geus embung cumarita. Curelat harita ngacurelat. Langsung harita nyajakeun sukuna harita kana dadana si Gurda. Tapi si Ronggo harita teu bejan kasempetan. Curelit celing harita. Si Ronggo nincak kana sukuna si Ragil anu dijejekeun ka si Gurda. Memang hebat kakara oge ditincak kitu. Goak harita si Ragil goak panas. Si Ragil harita ngagorok kelantaran panas cenah. Kakara oge diantalan atau ditincak ku sukuna si Ronggo. Dina kaya nyebutkeun panas kitu curelat hiuk jobet we harita. Bangetan si Ragil teh ditajongan ku sukuna si Ronggo. Kedabut harita si Ragil mobot kena tane. Si Gurda si Darda jeung si Burkao harita seserian lantaran si Ragil ayeuna mah geus rubuh dina taneuh. Ya teh Ragil hayang gojor, hayang bodar. Ronggo tong asa-asa bodaran, jadikeun rongkong jelema kitu mah, jadikeun rongkong sakboro. Si Ronggo teu bejen kasempetan, jilang harita loncat. Hiuk dua sukuna harita dijejekeun kana dadana si Ragil. Kudeleng harita si Ragil miceun badana atawa ngagorentelkeun badana ka belakang tuh. Jeger taneuh harita. Si Ronggo ditincak teh langsung mabas harita. Jilang si Ronggo harita loncat deui. Si Ragil ayeuna mah geus mancuhkeun tangtunganana. Seak si Ronggo harita narajang hiuk. Urap katuna harita ngablas surup lap kencerna sawang ngablas sur hiuk. Si Ragil harita paparecatan lantaran geus kauji kumanehanana ilmu kasaktian si Ronggo teh memang hebat. Cilang si Ragil harita miceun kana badan ngablas. Serangan si Ronggo harita teu geuna. Tapi kecepatan gerakan si Ronggo beki beki tapis bae. Si Ragil harita kawalahan. Curelat hiuk kedugdes kolepat hiuk jeblon jelabet cedak.
Sironggo harita geus aya di tukangan badana Siragil nenggel kana puhucurina jeung nyejek kana tongkongna selontor gebru Siragil harita namru dina taneuh cirilat Sironggo harita geus ngajurat celing harita geus aya di gigireun Siragil kap harita sirahna Siragil teh cekelan ku dua leungeun Sironggo geleter gurawok harita Siragil ngagurowok wadaw pada Siragil harita ngaguak ngoceak harita lantaran dua leungeun Sironggo teh panas cek manehana nama karasa ku manehana nama bagilah harita kulitna dagingna disedot harita ku Sironggo tenaga lapis naoge sarua harita disedot antuk nama harita Siragil teh palastra alias paragat nyawana anu nyesa teh harita rongkongna kagoler harita rongkongna Siragil eueuh kulitan ngan ari getih mah aya nyak celakan atawa urut nyak celakan di deketeun rongkongna malahan mah rongkongna oge masih katingali beureum mun teh mah aya jalma biasa anu ngaliwat ka dinya ngulampreng ka dinya wah cenah langsung kasima malahan mah bisa bae langsung kapayahan Sikurda Sidada jeung si Burkaw harita seuri lelengakan lantaran Sironggo geus hasil maragatkeun Siragil hebat Rogo hebat kekuatan anjeun euy geus hebat geus luar biasa hebat ayo nama euy urang nyingkat ti dieu sameme aya jalma nu ngulampeun ka dieu bro ayeuna urang lompat Ronggo cirilat Sikurda Sidada jeung si Burkaw katu Sironggo harita ngolepat ninggalkeun eta patempatan ngagunakeun elmuna dina kacepatan anu luar biasa hebat sakejap dua kejap oge anu opatan teh geus eueuh geus ninggalkeun eta patempatan di tempat sajian anu teu jauh ti eta patempatan anu geus dipake ngadu jiwa atau adu hareupan ku Sironggo teh nyatana urutan Sikurda Sidarda jeung si Burkaw tadi cicing harita aya jalma nu ngintip ti kaanggangan dina balik tatangkalan saeta jalma teh tetela eta jalma teh Bah Ajay satamah rek manggihan Bah Bana atau Mang Bana tapi tetela geuninganan harita Bah Ajay teh ningali aya jalma anu keur adu jiwa atawa adu hareupan tarung teh nyatana Sironggo jeung Siragil malahan mah katempo aya 3 jalma anu pancun nangtung numatak Bah Ajay dina waktu harita nyumput heula ningalikeun kana eta kejadian dina waktu Sironggo oge nyedot kakuatanana Siragil jeung kulit katut dagingna kanyahoan ku Bah Ajay numatak Bah Ajay dina waktu harita teu langsung nyang hareupan Sironggo katut Sikurda Sidada jeung si Burkaw lantaran ilmu kasaktian Sironggo teh tetela geuninganan luar biasa hebat edelah aya jalma nu bibandaya anu luar biasa edan euy saha eta budak leutik teh wah bener-bener luar biasa jika nama nu opatan teh bieu geus asup ka juru lambur batu wah cilaka ieu masih bana keur aya dina kaapesan ieu mah ya ulah buru-buru ka ditu jadilat harita Bah Ajay ninggalkeun eta patempatan langsung harita asup ka pilemburan di lembur batu ngadeukeutan paguron batu Lela antara Bah Ajay harita geus tepi we ka hadepan paguronana Bah Bana didinya harita aya rongkong aya 3 rongkong harita didinya ngagoler Bah Ajay harita kaget lantaran eta rongkong teh katinggalina nama anyar kene getih oge aya di handap dina taneuh harita ari ieu teh rongkong saha
Aduh, buating rongkong kulawargana si Bana ya. Oh jalma didetengenin kamarana ya jalma ya. Murid-murid paguron juga nama arewas juga nak kalapur ya mah ya be. Ba aja harita rurat-ret ninggalian kasabudeun eta patempatan susuganan we cenah aya jalma anu lampreng kadinya. Tapi teteh lagi ninganan eueuh saurang oge jalma anu ngadeukeutan ka eta paguron. Bahaja ya harita tepak deku harita ningali kana rongkongna bahbana katut kulawargana eta masa kulawarga we. Ditetep ditalak-talak. Bah Ajay boga keyakinan yen eta rongkong teh memang rongkongna Bah Ajay pamajikana jeung anakna. Nyaku lantaran eta rongkong teh kudu dikuburkeun, kudu disampurnakeun, Bah Ajay harita neangan tempat anu sakira-kira cocok pikeun nguburkeun eta rongkong. Ya sanggeus manggih tempat anu merenah mah harita Bah Ajay ngagunakeun elmuna, ngagunakeun ilmu kasaktianana sangkan bisa nguburkeun eta rongkong. Dina waktu setengah jam Bah Ajay hasil harita ngagali taneuh nya sabadana taneuh geus digali mah. Rongkong teh harita dikajero taneuhkeun mimitina mah rongkong bahbana heula saterus nama rongkongna pamajikanana jeung anakna. Eta rongkong teh dihijikeun we disaliangkeun. Ya sabada beres mah harita wur-wur taneuh harita diurugkeun kana eta rongkong. Dina waktu anu gancang oge sok sanajan gawengan sorangan, kulantaran Bah Ajay teh mibanda ilmu kasaktian anu luar biasa. Nu matak telila nguburkeun rongkongna bahbana geus beres we. Sabada kitu mah harita dicirian eta kuburanana teh Bah Ajay. Dicirian ku batu malahan mah dipelakan tatangkalan. Tatangkalan anu laletik we. Bada mudah-mudahan anjeun teh aya dina tempat anu hade euy. Mudah-mudahan ulah gesok senajan dan paham dina masalah bag-bagan agama ya ge. Eta kurat teh hayang diajar susuganan we keur kareupna mah. Kurat teh bisa ngarti kena bag-bagan agama cenah mapanan aya agama anu Islam anu disebut Islam teh ya. Lagi kasih mandaka dek diajar suganan we manehana daekeun ngajarkeun. Ulam yang heulanya bana mudah-mudahan anjeun aya dina tempat anu hadenya. Sabada kitu mah Bah Ajay harita ninggalkeun eta patempatan, ninggalkeun paguron batu. Bah Ajay harita leumpang ngajugjug ka tempat sejen nyatana ka paguron anu dicecingan ku si Mandaka. Si Mandaka ina mah geus teu cicing di lembur angin tapi cicingna teh di lembur taneuh. Nyatana di imahna Mang Tata sakulawarga. Bah Ajay dina waktu harita leumpang, sabadana leumpang kulantaran hayang gancang jurelat harita Bah Ajay teh ninggalkeun eta patempatan saterus nama lompat dina kecepatan gerakan anu luar biasa gancang sangkan teret topi ka lembur taneuh ka paguron taneuh nyatana paguron Bah Tata. Sedangkan mangsa alam dina waktu harita geus sore kira-kira mah ba'da asar harita. Panon poe geus ngulon cahayana masih kene sumirat. Tapi henteu caang tengah poe. Caangna geus ngurangan lantaran kahalangan ku tatangkalan jeung desa Kedeng da oge kahalangan ku gunung-gunung. Saptapina ka lembur taneuh Bah Ajay harita langsung we muruk ka imahna Mang Tata. Sampurasun.
anu boga imah nyatana Mang Tata aya di jero. Kulawargana oge aya, malahan masih Mandaka oge harita keur aya. Ngadenge aya nu uluk salam buru-buru harita. Ini bumi nyatana Bi Aci harita bukakeun panto. Rampes, rai panto dibuka. Genengan aya tamu, semangga kalabet. Mangga. Aduh nuhun Bi Aci, aduh nuhun ya. Alah, ulah capek ya. Kalacat harita Bah Ajay teh asup ka jero imah. Kek diuk harita ditepas. Rodol Mang Tata harita jeung si Mandaka. Geninganan. Aya Bah Ajay, kumaha Bah? Damang. Iya, kumaha Bah, damang Bah. Jai nambah sakinten. Damang atuh Sujang. Alah. Bogo abah ka dieu teh aya anu dek dibejakeun itu ya Bah. Ngeunaan naon teh ya Bah? Yang naon teh? Apanen kamari abi teh ka ditu. Nahan teu disangamkeun atuh kamari teh Bah. Iya mah nyata anyar pisan beja teh. Lain beja tuh kapergo pisan ku kula. Ngan kula teh henteu langsung manggihan atuh wani. Mang Tata jeung si Mandaka jadi penasaran karena ceritaan Bah Ajay. Anu duana harita diuk teh bari jeung Mandako deuria nakranan hayang apal kana naon-naon anu bakal dicaritakeun ku Bah Ajay dina waktu harita. Senengkeun Bi Aci harita ngalios heula ka dapur mawa naon mawa cai jeung dahareunana. Lila oge harita datang bareng mawa teko jeung cangkir. Ciririk cai teh harita dicicikeun kana cangkir. Nya sabada kitu mah song da songkeun ka Bah Ajay. Mangga Abah, mangga sok. Cai heula ka dinya tak ieu aya bolet geuningan ngan sakieu-kieuna teh ayeuna naon jadi mah. Ya cekap sakieu ge. Bisa cekap lah sagege. Buku kula teh haus aduh hampura ye. Langsung ngaleut ye. Ya sok tenan naon Bah. Ragot we harita Bah Ajay teh nginum lantran kacida hausna geus lumampah geus lumpat bieu teh. Sangkan tereh tepi ka eta lemur ka imahana Mang Tata. Euleuh waktosna paratos Sepkom dangu lajeng kantun ka Selena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.